mah dongeng nah orang gentosnya berayanya dongeng ulah nu kitu wae lah. Jadi anu dongeng aya nama dongeng ka zaman baheula meureunna. Caritana teh aya sayembara hiji sayembara pokona. Jadi hiji raja ngajieun sayembara. Jadi aya hiji jurang pokona mah jurang lah pokona mah kitunya ada hese ari diekeun mah. Jadi cerita teh aya jurang lah. Di handap jurang eta teh aya buaya, aya singa, pokona mah aya binatang-binatang buas lah dina jurang eta teh di handap teh. Geus narumuan pokona mah. Wah, sayembara teh. Di luhur jurang eta teh geus loba anu nararonton teh gitu. Ceuk ieu teh pengawal rajana teh. Pokona saha anu bisa ngajol ka ieu jurang salamet henteu kadahar ku buaya, henteu kadahar ku meong ek dikawinkeun jeung anak raja. Ear eta mah pan ti dinya teh. Ear masyarakatnya teh ear-earan di luhur teh. Teu kungsi di leuh teh. Jleng teh eta aya nu ngajleng di luhur jurang eta teh. Aki-aki nu ngajleng teh lain budak ngora. Jleng eta mah turun ka hanapeun jurang. Kana hulu buaya rek digege jleng deui kana tongong singa. Deut dina tongong singa rek dirontok deui jleng deui corelat. Tikalumpat ka darat lur tah. Salamat deh pokona si aki-aki teh. Bali molotot manehna teh kitu culang-culung. Sorak atuh eta mah kabeh. Saat eta jelema jagoan, saat teh kabeh eta mah lur ngararumung jagoan cenah teh. Dicokot we si aki-aki eta teh. Dibawa ka luhur. Da salamet manehna alus gitu. Molotot we eta si aki-aki teh bari molotot gitu teh cocorelakan gitu. Pasti tingali ku raja teh. Waduh aing mah euy aki-aki cenah. Kumaha ieu euy cenah. Bogoheun moal cenah ieu anak urangna nempo kieu mah. Ditawarkeun ku si eta teh ku raja teh meureunna ka anakna teh. Lain cenah nyai cenah eta kumaha cenah. Nu wanian luncatna ge geuningan aki-aki cenah. Aduh cenah bapak cenah. Mung cenah nyai mah aduh ka aki-aki mah atuh geus we ganti we tukeran cenah ku hadiah lah cenah ulah ku kawin. Nanya we si raja teh. Cenah budak urang embungeun cenah euy cenah. Mun cenah berhadiah. Ngan satungtung eta si aki-aki eta teh teu bisa ditanya molotot eta si aki-aki teh keukeuh. Teuing kunaon pokona mah bari cocorelatan panonna teh gitu. Pak, da ayeuna mah kieu we cenah. Sing ridho cenah bapak da ari janji mah da janji cenah. Ngan ieu mah arek ditukeran cenah ka aki-aki eta teh. Teu nemalan we si aki-aki mah hukum molotot. Kumaha cenah lamun ayeuna mah tong jadi kawin ek dibere hadiah cenah kitu. Ceuk si pengawal raja eta teh. Tetep we teu bisa ditanya. Waduh cenah teu bisa ditanya cenah ieu aki-aki teh. Bere cai. Bere cai nginum cenah. Geus ngaregut nginum teh. Tanya deui, "Bah, kunaon ieu teh abah teh cenah molotot wae." Tah mah bari molotot manehna nanya. Lain cenah sorangan mah lain hayang hadiah-hadiah teuing cenah. Teu kudu dihadiahan. Ngan saya cenah rek nanya tadi di luhur cenah nu nyuntrungkeun urang eta saha atuh. Waduh eta golak. Padahal mah si eta teh disuntrungkeun aki-aki teh geuningan aduh ceuk raja teh panya teh maneh wani cenah. Aing cenah aing teu ngeunah cenah di luhur aya nu nyuntrungkeun. Tah kitu mah ya caritana. Ampurannya bisa rada teu nyambung. Sakitu caritana da. Ngono.